Gening kieu karasana jadi budak nu tunggara indung bapa geus teu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tatar Sunda 33 dimanapun berada, semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat ya, lahir dan batin, dan juga dilancarkan dalam mencari rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dan sekarang saya akan mengunjungi salah satu perkampungan yang berada kampung ini di Kabupaten Tasikmalaya ya. Belum tahu pasti ini kampungnya apa dan kecamatannya juga apa. Nanti kita tanya-tanya dulu ya ke warganya. Dan mudah-mudahan ketemu sama gadis desa ya di sini. Yuk kita terus perjalanannya. Nah, ini sobat masih banyak bambu-bambu tuh. Dan di sebelahnya ini ada pesawahan bawahnya. Neng, pada ka mana? Bade ka sawah, Pada naon? bade ngajapkeun sangu kanggo si mama. Oh, ngajapkeun sangunya. Oh, wios iya di video wios. Bias, Tiasa mamang ngiring kali itu ke sawah tia wios. bias. Hayu atuh mangga. Nah, sobat, kita akan mengikuti si Neng siapa ya? Saya belum tahu, belum kenalan soalnya. Jadi belum ditanya namanya ya. Oh, jantan sawahna teh ieu, Neng. Oh, gitu. Anu teh Neng teh bade ngantosan di mana? Sauh heula. Oh, mohon. Yuk atuh sambil ieu nya ngobrol-ngobrol heula sakedap wiosnya. Neng tadi teh tak acan kenalannya. Sareng saha namina teh Neng saha? Sahla, Oh, Neng Sahla, mohon. Enten Neng Sahla teh ka sawah teh ngajajapan sangu kanggo si mamah gitu mangitanya. Oh, si mamahna nuju di dambal. Oh, mohon. Di dambal naon? di sawah, di Oh, kuburan. mohon. Enten unggal inten sok di naon teh jajapan kitunya ku Neng ka dieu ke sawah. Dinu nyalira atanapi dinu orang lain? Orang lain. Oh, di dambalna teh janten disuruh pangitanya ku orang lain mungkin gitunya. Oh, mohon. Oh, jantan kitu nya Neng nya. Ai bapak aya keneh Neng ka mana? Di damel sami. Terus aya Oh, tos teu aya, mohon. Aduh, mohon innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, jantan si Neng teh ieu teh pangitan tos aya bapak pangitanya. Jadi gitu, mohon. Masih keneh sekolah Neng teu? masih Masih kelas sabaraha teh? kelas 2 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Oh, mohon. Jantan ku si mamah we pangitannya sekolah teh. Upami Neng tak keseharian naon tah ayeuna teh? Biasa ibu ngurus rai, Oh, mohon. membantu. Kang orang tua pangitannya ngabeban ngaringankeun beban orang tua pangitan kitunya. Mohon. Teu sok aya anu miwarang gitu ka Neng teh nya. Oh, mohon.
nya saya gitu awe janten di bumi seharian teh di bumi pangitannya ngurus rai. Oh muhun bumi aya nu sok naon teh miwarang gitunya sok kersa neng tehnya. Aduh luar biasa ampun nyatos cantik. Aduh ya jadi sobat si Neng ini katanya udah tidak punya ayah katanya ini ya yatim dan kesehariannya ini mengurus adik-adiknya di rumah dan mengurus ya, pekerjaan rumah atau yang orang lain suruh dia bekerja gitu kan. Jadi meringankan beban orang tua. Jadi ini si Neng ini nggak punya ayah. Nah, Neng ari si mamahna teh ning teu aya tak acan dongkap. Oh, menuju di damel keneh pengen sawahnya. Jadi ngantosan si Neng di dia gitu. Oh, mau kepengen tos istirahat ka saung ka dieu. Mohon. Jadi ngantosan heula we di dieu nya. Neng ayeuna bade ka mana? Bade uih atawa napi bade ngantosan si mama? Oh, bade uih. Nenten si mama mangke ge sok ka dieu nya. Nenten eta mah nasi mah sangu pengen sok disimpen we di dieu. Oh, gitu. Mun atuh hayu biasa ka ditu ngiring. Mohon mangga. Disimpan pengintennya di dinya. Nya. Oh, mohon kayak semua pengintennya di dinya. Mau aku naon ieu? Moal. Oh, mohon atuh hayu.